leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae ha geus doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih subeng mah keur carita perjalanan yo cek ya itu sing bener itu sia dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wah gede hiji. Waalaikumsalam. Loh, bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek. Sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cek. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kuali teu bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinter amat eta. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lah Kiai cenah kudu maju. Geus, sebulan sekali datang, sebulan sekali terus. Dibere maju ku Gusti Allah. Nu kahiji maju, nu kadua maju, blek rada lambat kai makene 3 bulan sekali. Waalaikumsalam. Kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk ku masalah sih. Ieu mah doana bae geus Kiai. Set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede. 1 tahun teu datang-datang. Waalaikumsalam. Aduh Kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kunaon emang sibuk cek cenah masyaallah. Geus doana bae Kiai mah ieu mah. Pokona mah jauh di mata dekat di hati. Oh masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak masalah. Oh beli mobil plang. Geus teu ka Kiai. Asal teu ka Kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ge wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge ke henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugihnya na atau 10 tahun brek ya dunia tuh ngaranna plak datang deui Kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai kunaon jadi aduh horeng kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula neuk mondok bae macem-macem sagede mondok neuk naon geus teu kuat cenah hirup ieu horeng kos kieu lah dunia sakumaha ku kieu sagede dongeng-dongeng kunaon emang ambruk Kiai dagang bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula ambruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang tak Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokosen segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka Kiai berarti kan carita Kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka Kiai kajian ieu mah keur carita ka Kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana Kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha barengan nantu ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui oh masuknya deng deui di imah THS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih
geus kan masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah ternyata gitu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia maka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia Masya Allah Karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urangnya nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah